Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah Ibu, hadirin sadaya hormateun simkuring. Abdi Imtiaz, Abdi Kayla, salaku panata acara bakal ngabimbing ieu acara. langkung dipayun semangga urang nyanggakeun puji sinaran syukur. Rehna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung dina ieu acara. Shalawat sareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantena. Salajengna, simkuring hatur nuhunkeun ka Ustaz Zaki, Bapak Hendi selaku ketua pangajian. Hatur nuhunkeun ka Bapak miwah Ibu anu tiasa hadir dina ieu acara nyaeta acara pangajian umum. Sumangga ieu acara urang buka sasarengan kumaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami lenggah, dugi runtuyan acara dina ieu acara pangajian umum teh nyaeta 1. Pembukaan, 2. Maos ayat suci Al-Quran, 3. Pembukaan di ketua pengajian, 4. Ceramah ti ustad-ustad anu langsung ditutup ku doa, 5. Penutup. Salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Quran anu bade dibacakeun ku Ilham. Sumangga dihaturanan. Parantos ka kuping ku urang sadayana galindengna ayat suci Al-Quran, mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtaungan mantena. Salajengna disambut ku Pak Hendi selaku ketua pengajian. Hatur nuhun ka Bapak Hendi, mugi-mugi acara aya dina ridho Allah. Lebet kana acara puncak, hayu urang ngadugikeun Ustaz Zaki anu langsung ditutup ka doa. Mugi sadayana alhamdulillah sadaya runtuyan acara parantos beres. Mugi-mugi ilmuna pangawetuh mangpaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun ka sadayana pihak anu parantos ngarojong dina ieu acara. Sumangga urang pungkos bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.